Tiongkok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, akan dikabur hidup kaputih dengan bangan kawinan emas sepuluh yang separakat salat dikayat kontak. Tapi abdi nikahna kaputih bapak anu namina Siti Saada binti Bapak Rizky Bopaujan kalayan kanggo mas kawin mas sapudram sareng separakat salat dibayar kontak. Bukan ingin bapak saya Ditincang hiji dua tilu. Alhamdulillah. Ayeuna hitung ka 3 urang kepengen ditarik 1 2 3